Panglima. Ayo naon teh? Panglima, ayo mana ke mana? Iya bantuan teteh. Ngan ulin wae. Atuh kakaraken arek ulin kalah kah dititah. Sok atuh bantuan, teteh kaca heula. Tenang ke di buruhan. Siapa tuh teh di buruan mah? Soknya kudu beres pokoknya mah. Oh, Anjir, si Panglima kerenaon tuh eta Panglima? iya bos kah? Keur marasan anak cau jang pelakeun. Anjir, anak cau naon eta Panglima? Iya teh anak cu Ambon kunaon tuh bos menit nyatanya. Ih, kabeneran atuh urang teh butuh anak cau jeung pelakeun di imah pugu. Alah, ieu piduitin Ih, atuh bos kebenaran pisan ieu jualan. Sok atuh ya ibu tuh mah pilihan. Oh, heueuh atuh. Yeuh, ieu sabarahan anak cauna? Masuk bae wae ya. 5 sikina 100.000. Heueuh ya, duitna ya. Atuh sok bos, nuhunnya iya ya. Sok milihan tanu halusna, urang aya kaladenya ka ditu nya bos. Heueuh sok atunya. Heuh nya. Hah, sok. Halus euy. Bagian pindahkeun euy. Eta dibawa ka mana? Anak cau urang. Sok aku ngaku si Mama Rabing mah. Nya cau urang atuh nang meuli ti si Panglima. Si Panglima kumaha? Ya, urang teh geus nitah ka si Neng. Kita pangmeresankeun. Urang mah teu nyaho pokona mah imah nang meuli 100.000-an si Panglima. Keheula, turunkeun. Kita cau urang. Nah, hanya nyahoanan meuli ti si Panglima. Lah urang mah teu apa pokona mah meuli we urang mah. Nang meuli kumaha? Ieu mah barang urang. Sok urang dilaporkeun ka RT. Duh, atuh mah ulah dilaporkeun ka RT. Duh, aing mah deui teh nang meuli urang teh. Ya, ari meuli kudu kanu bogana ka urang. Ari teh meuli ti si Panglima mah berarti katipu di dinya. Duh, atuh kumaha urang mah ya lapor duit 100. Urang mah teh nyaho naon, pokona mah kudu digantian eta anak cau urang ruksak. Heeh atuh yo, ayo urang kudu ngagantian sabaraha anak cau. Urang mah moal minta gede-gede. Pokona minta 100.000 we. Antara anak cau urang teh ieu jadi raruksak. Heeh atuh mah geus gandeng yo. Yo, tah. Kitu. Nuhun. Aing. Teuing, alhamdulillah boga rezeki. Lauk nyurang-nyurang acan ieu teh kamaranan tuh lauk sare es kitu. Bos. Kenaon tuh di dia? Ieu keur nguseup, naon tuh maneh ka dieu? Atuh biasa we atuh bos. Ini ulah urang ka dieu wae. Ieu teh keur ngalanan tuh bos nguseup teh. Nya atuh ngala lauk atuh, pira aku ngala begedor mah atuh sia mah. Oh, nguseup lauk. Ya bos, ngabejaan meni kene meuli di pasar geus boga aya daripada di dieu nguseup. Wae meunang. Cih, nah sia mah ngomong kitu ket. Yo, ari di pasar mah geus pugu aya tinggal meuli meureun. Heuh, tinggal meuli bos. Naon cicing di dieu kakasal-kasal. Cih, yo Panglima, urang mah lain hayang lauk-lauk teuing Panglima. Urang mah hayang ngeunah di sorangna ieu teh. Oh, hayang nyorangna bos. Ya sakalian we atuh di pasar, dina bakna useupan geus boga aya laukna loba. Cih, naon tuh sia kalah ngecapruk kitu ket kalah ngogo. Ih, urang mah teu ngogo bos, nang urang mah mere solusi. Mere solusi kehet. Sia mah ngaganggu pisan kagonahan batur atuh. Ih, ada orang ngamuk kitu. Kehet, koplok teh sia teh kalah ngaganggu koplok. Koplok kene bos areta, hayang lauk kok ngadungkul dinya, meuli di pasar.